warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi tiara sakila abdi ti kelas 11 MIPA 5. Di dieu abdi bade maca biantara nu judulna manfaat salat jeung wudu nu dina kesehatan. Bapak guru anu ku abdi dipihormat sareng rerencangan abdi nu dipikacinta sadayana. Puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka nu Maha Kawasa teu hilap oge. Mugia sholawat sareng salam ngocor ka Rasulullah urang salarea. Hadirin anu dipihormat, dina danget ieu ku abdi bade silih mika eling, silih ngingetan ka agama urang teh, agama nu paling hade agama keur sakabe alam dunya. Nempo tina masalah kesehatan, dina salah sahiji kawajiban urang salat, timimiti wudu geus nyieun matak urang bisa sehat ngajauh tina panyakit kanker kulit, acan gerakan salat lainna wae. Bisa menangkan akal pikiran, manfaatna naon wae. Pokona seueur pisan kawas pikeun kesehatan paru-paru, jantung, otak, jeung sajabana tina gerakan salat. Upami hayang sukses di dunya jeung akhirat, aya hiji kunci anu utama jeung mutlak, nyaeta jadi jelema anu muslim tur iman sareng taat kana ajaran anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Tapi lamun anjeun teu taat kana aturan jeung jalan anu ku Allah bere ka urang salarea, urang tong protes lamun urang teu bagja di dunya, teu bagja di akhirat. Da hirup mah kudu aya aturan, ame kabagjaan jeung kasejahteraan bisa ku urang rasa jeung nikmat ku rasa syukur ka Gusti nu Maha Suci. Inti nama agama urang teh agama nu diridhoi ku Gusti Allah jeung umat hayu adegeun agama ieu ku cara jeung jalan anu hade. Ame kasohor agama urang teh aya agama nu kayu jeung hade. Sakitu nu tiasa dipihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.